Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi sadaya, haturan wilujeng patepang deui sareng pribados Putra Sunda Channel. Wargi sadayana, mugia dina dinten ieu wargi sadaya kalebet pribados. Mugia aya dina kasehatan turut aya dina ginanjar kawilujengan sadayana. Wargi sadaya kalarisan dina dinten ieu pribados aya di hiji kampung nyaeta Kampung Cinta Manah anu insyaallah pribados bade lajeng ka daerah Ciomas Ciawi Tasikmalaya. Wargi sadaya mangga mobilih anu penasaran hoyong sakantenan ningal kaendahan alamna kanggo mulangkeun katineung urang sadayana. Hayu urang sasarengan titenan sabudeureun ieu wewengkon. Wargi sadaya ieu kaendahan alam nu aya di wewengkon Cinta Manah. Kangge salajengna hayu urang sami-sami lajeng ka daerah Ciawi. Sakumaha nu kauninga wargi sadaya di palihan dieu aya hiji kaendahan alam anu teu disangki-sangki ku urang. Alhamdulillah masih aya keneh alam anu endah turut matak betah matak waas tinggalna. Palih dituna aya Gunung Talaga Bodas wargi sadayana. Wargi sadaya alhamdulillah ayeuna urang tos dugi ka wewengkon Ciomas Ciawi kanggo ningal alam palih dieu. Wargi sadayana sok sanaos sapali bumina atos mararga tapi kaendahan alamna nu aya di palihan dia alhamdulillah masih kene tiasa kajagi wargi urang nu aya di wewengkon ieu. Wargi sadayana ieu kaendahan alam nu aya di Ciomas Ciawi Tasikmalaya. Wargi sadayana sakitu anu kape hatur di ieu lembur insyaallah dina dinten enjing urang tiasa patepang deui kalayan aya dina barokah salamet saradayana. Hatur nuhun ka sadayana wilujeng kantun permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.